Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nazara lan utawi man iku nazar yes muayyanatan ing korban kang den tangtuaken Gola magang wajab yaman wajab ing lapan lillahi alayan Ugoya bihari manane iku tetep kadu Allah alaya wajib ingat dasa ing sunut tawiyan tah gawe kurban ingsun kalawan ikilah iki lazimahu maka wajib ing madzabuha penyembelihan fi hadzal waqti dalam ikilah iki waktu fa in talifat maka lamun rusak ya Qablahu ing dalam sadurung waktu fala syai'a alaihi maka ora suwi-wiji iku mawjud ingat teseman wa in atlafah lamun ngarusak ya simana ing muayyan lazimahu maka wajibu mana yashtariya fa inat lapah maka lamun ngarusak ya ajnabi atau maka lamun inat lapah lamun ngarusak ya si wong ajnabi ing muayyanah maka wajibu ing wong yashtariya Bayan tatuku ya siwong bikimatiha kalawan regan muayyanah mislaha ing pamani muayyanah wa yadbaha filan yantahim lah ya siwong ajnabiha wa in nazara lamun nazar ya si wong bihimatihing dalam tanggungannya wong sumayana gari-garinan tuakan ya si wong lazimahu zabu maka wajib ing wong penyumleh ma'ayyanahu ing dalam waktu fa'in talibat qablahu baqial aslu alaihi fil asahi maka lamun rusak ya muayyanah ing dalam sadurunge waktu baqial aslu alaihi maka tetap apa alas alaihi ngadaswam fil aswahi dalam mungguh kaul aswah ing dalam mungguh kaul aswah kurban nama geus kaliwat kamari alhamdulillah kabehan kurban perasaan korban lah anu korban hewan anu ngadahar korban bahkan anu maling korban macem-macem ieu merek nyaritakeun kurban anu dinazarkeun
Urang teh lain korban bae dinazarkeun korban teh sunah ketika dinazarkeun mah jadi wajib atuh ganjaran wajib bapan gede beda jeung sunah kos urang tahajud teh sunah tapi dinazarkeun jadi wajib atuh ganjaranna ulah nanyakeun ka kula ka ditu gede tadi nazar-nazarkeun ya ziarah teh sunah tapi dinazarkeun jadi wajib gede ganjar urang deuk ziarah ka Jahe tah mah lain ziarah teh bakal itu ya Allah aju dinazarkeun atuh tinggal ka neraka ngagejebur ya nazar tapi lain nyaritakeun nazar dek nyaritakeun kurban nu dinazarkeun bab nazar Zaid bogambe kemudian Guki Zaid dinazarkeun pake kurban jelas mbekna moayana ngaranna bahasa Arab nama lillahi alaya an udhiya bihadhi syat mun mbedam mun sapi ma bihadhil baqarah bahasa Arabna lillahi tetep ga Allah alaya wajib kasim kuringan udhiya hari gawe kurban gaula bihadhi ku ieu embe eta lempengna terjemahan bahasa Arab mengenai nazar kareng nazar apa jeung kieu aing nazar yalah embe ieu deuk dikorbankeun jadi aing nazar korban embe ieu jadi tak ieu nah ditunjuk embena aya nu ayana tuh Islamun kizain nganazarkeun emberek dikurbankeun maka wayahna lazimahu zabuha fi hadzal waqti wajib ka kizain mencit eta embe dina eta waktu dinazarkeunana teh bulan Syawal waktu haji berarti wajib dipencit pokoknya mah di jero taun eta betah nazarna bulan Ramadan atuh geus lah bulan haji teu kudu lain haji Ramadan dipencit dina waktu nu geus ditangtukeun mencit kurbanna ba'da salat Cek Zaid aing nazar dek salat tahajud ge penting 4 rakaat nyana ngomongna jam 1 zuhur aing nazar dek salat tahajud 4 rakaat langsung bae teh cenah langsung harita lah mah tahajud teu kudu penting-penting atuh lain gitu kudu jelas waktuna ulah cara pejabat nu ondo teh pejabat berarti nyaho pantilok ngaji nya nama pejabat ngaji di mana atuh nya nama riweuh urusan negara datang ka teh nyaho waktu tahajud acan masyaallah alhamdulillah cenah kula boga kepala bagian tahajudna barang penting we insyaallah hebat tuh budak hajud dua ge barang penting eta ondo ngaranna teu puguh waktu kasinggung pejabat atulah kasinggung lain cenah aing mau disinggung kitu pan aing mah tilok tahajud je teu leuwih parah berarti teu tah pejabat baheula pejabat ayeuna mah
leuwih riweuh walau boro-boro tahajud lohor gente di Lampung KTP-na orang Cikupa. Ya Allah ya Rabb, cerita tahajud babari badi omongkeun boro-boro pejabat buku urang ge hararese dikiaikeun ongkoh tahajud tilok teu dikiaikeun marah pan. Masyaallah ai kiai pejabat onam ngakunya nama heula ieu mah ngaku ceuk sadar yang tilok tahajud kajian disinggung ge ieu mah kiai tahajud tilok tapi lamun teu dikiaikeun marah pan goblok teh mah. Aduh Gusti Allah. Zain nazar embe mayana aya embena cek zain lillahi alaya an udhiya bihadhihi bahasa Arab nya atawa ja'altuha udhiyatan sarua bae teh bahasa nazar ieu embe kukula deuk dijadikeun korban duh atawa hadhihi udhiyatun ieu embe korban ada anu nanya Zaid keur nungtun embe ditanya ku Ki Umar Mar deuk ka mana deuk ka Huma teu mah embe gede amat heeh embe korban ieu geus teh sarua jeung nazar wajib dipencit duh embe korban ieu geus sarua layan udhiya biha sanajan teu ngucapkeun lillahi teu make lillahi ta'ala tetep bae jadi korban komo sing ada ieu mah ieu embe ieu jang korban ieu jang si kieu-kieu ieu geus jadi nazar anu nanya menaon eta korban geus tah lamun kos kitu eta teh henteu meunang dijual sebab geus ngawajibkeun leungit milik asal geus dinazarkeun bae geus leungit milik dirina geus dikaallahkeun berarti beda jeung pedagang kieu bejana di meja Zaid aya embe naon korban ieu mah kabeh ge yang korban dagangeun da mah atuh henteu atuh nya korban kabeh irah dagangna jadi diuk di meja kieu biasa tenang we nanya jadi loba amat kieu oh bujang korban ieu kabeh ieu embe korbaneun geus manjing cenah cek geus kupak kabeh geus tenang. Ieu mah leutik tuh angkat coba kusiat calangapkeun wae geus dicabutan huntuna kabeh. Eta mah ngomong kos kitu teh ya. Henteu sebab di jero hatena cenah ngomong kos kitu eta mah dagangeun. Urangna ge secara zahirnya eta mah embe dagangeun. Oh. Kecuali kieu. Ieu loba amat ieu. Eta embe kabeh kieu teh manjing korban kabeh. Kecuali itu tuh cuman aing ulah teh majang korban. Nah eta mah ditunjuk itu khusus nu nyana berarti. Yang selain teh itu mah ulah tuh itu juru. Cuman aing teh majang korban. Geus tah wajib dah. Ji. Kula mah geus ieu geus dipilih kabeh wah ge nu eta bae tah. Itu tuh bisa. Nu aing geus henteu kula mah nu eta bae. Ai akur mah hargana. Nah mulai geus. Kagoda geus tah. Ai akur mah hargana jah. Teu beunang asal geus dinazarkeun leupas zalamilkuhu anha geus leungit milikna berarti geus lain nu nyana geus dikaallahkeun sing ada dah wajib dipencit dina eta waktu korban teh bulan haji dak dumadak be anu ditangtukeun jang korban teh pinclang bahkan lain pinclang ieu mah qoit
Incelang mah handap teuing lah. Paeh. Zaid geus dangtukan hiji nangtukeun hiji embe jang korban ya nek dinazarkeun. Kemudian embe teh paeh memeh waktu. Fa in talibat maka lamun rusak eta korban embe korban anu dinazarkeun teh anu dijelaskeun teh memeh waktuna. Eta teh fala syai'a alaihi teu wajib ngagantian teu sebab lain dipaehan ku manehanna paeh sorangan teu wajib ganti nya asal ulah lalawara namun lalawara wajib ganti Zaid embe sia eta kuari kuru amat eta kamari ieu bulan kamari malintuh budak memberenanan ngangon lah ngaranna ge zaman kuari bari ngangon bari ngome HP atuh embe teu kaparaban tungtungna mah jari rada kuru be lalawara tah berarti marabanana ngombonganana lalawara tah menang saminggu isuk deui di Wate Ki Umar itu bangke embe saha itu di mana itu nyampai di itu bareng ye eta mah embe aing eta mah geus aya tanda lalaworana emang marabanana ge adaekna daek-daek teu. Kadang-kadang di paraban, kadang-kadang henteu, kadang-kadang di paraban, kadang-kadang henteu. Lalawora wajib ganti. Taksir ngaranna. Tapi lamun optimal mah marabanana. Bow cukutna ge geus lain cukut nu biasa de cukut Jepang. Jauhnya nangis, masya Allah. Kadang campur roti, ya Allah. Pohara luar biasa. Roti nage roti bakar. Diteudeunna nanas di jerona. Nu ngangona meureun tah mah. Aja mbe di paraban roti bakar. Masya Allah. Aduh ngomong mbe nage enak banget nih. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mbe optimal di parabanana. Sakumaha mistina, wayah di kombongan, wayah di inuman, di periksaan dan lain sebagainya kadang-kadang di steam kunyana. Pokona mah beat mah eles. Steam kunyana. Jelema can mandi be geus dipandian kunyana. Ada turang Garut ka kos gitu. Embe mah di pandian nya mah cileun nu bola dekene. Tah, ieu optimal. Ya karena ge umur atuh. Pada syai'a alaihi teu wajib ngaganti. Sanajan geus dinazarkeun asal ulah lalawora. Fa in talifat goblahu bame waktu. Lamun teu amambe nu dinazarkeun pae qoblahu meme waktu fala syai'a alaihi teu wajib ngagantian asal ulah lalawora sakitu engko masyaallah wa in atlafaha lazimah wa yashariya bi qimatiha mithla beda jeung lamun rusakna ku batur Zaid boga embe tersebut dirusak ku Ki Umar kayaning dirusak teh diadukeun misal atawa didoncrakeun atawa dilalaga pokona dirusak bae geus ku Ki Umar bae ku batur. Wa in atlafaha lamun mah Ki Umar ngarusak embe Ki Zaid embe nu dinazarkeun teh atuh lazima wa yastaya maka wajib ka Ki Umar mangmeulikeun deui embe bikimatiha wargana mislah samisil eta embe wajib. Ceki Zaid teh Umar Aisyah kunaon ngadu-ngadukeun be aing resep ka tandukna ceuk nya teh. Muara teh mah tandukna
ya Allah ya Rabbi bisaan amat teh jelema anu atuh tanduk batanduk bae atuh kunaon diadu-adukeun mun neuk bebeja heula kaing jaing resep ih goblok orang sia ge tukang adu bae henteu kudu kunaon diadukeun eta embe korban kumaha diadukeun ke cacat sia masyaallah menang sapoe bae akibat tidak diadukeun teh luka meureunna kena jotosan-jotosan netizen mapan lain deui. Bae bete ya Allah ya Rabbi ta eta ki Umar anu ngarusak ka embe ki Zaid wajib ngagantian saharga eta embe. Eta mandek digantian bena deui langsung atawa andek hargana bae ke nu meulina mah ki Zaid sarua bae nu penting sagede kos kitu. Oh, lamun memang henteu lalawara eueuh nu ngarusak, paeh sorangan teu wajib ngaganti. Tapi lamun dirusak imah kumanehanana wa imah ku batur. Kumanehanana lantaran lalawara atawa diadukeun atau didonclakeun atawa ku batur. Ieu kan kaasup kana lalawara nu kos kitu ngaranna embe korban teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae. Andai kata dirusak ku dirina atau ku batur wajib digantian saharga eta embe nyanana ge nu boga Zaid ngarusak embe manehanana teh ieu teh hargana teh 15 juta gede beuh jeung anak sapi gedean eta budak ieu embe wara 15 juta aju kuari diadukeun ku nya kan lalawara tanganna teh kurang parah kan lalawara tanganna paeh waduh cek Zaid teh lah digantian bae ku embe 2,5 juta teu jadi teu meunang asal embe kudu sagede kitu deui ya ayashtariya biqimatiha mislaha wa yadbaha fih wajib dipencit dina taun eta dina waktu korban ya Allah sia teh urang panitia korban katitipan ku masyarakat kemudian kurang diurus pengurusanana optimal kemudian optimal teh eta teh bahasa batur bahasa urang nama ngan aing mah kulantaran meureun kebal di Jakarta poho tah aing mah siapa kain dia suka hinakan siapa sampurna nah imbe ya pae ngan dileungeun panitia lain di nu bogana wajib ganti sing hade beda jeung di nu bogana lamun dileungeun nu bogana teu wajib ganti tapi lamun dileungeun jelema anu katitipan wajib ganti. Pernah ya sekaligus 5 paeh embe korban sedengkeun anu katitipanana ustad susah bebeja ka kula kumaha cenah geus ceurik bae kunaon ceurik kula katitipan korban 5 haju paeh teh anu maling haju saya kumaha tukang gantina nya eta pamajikan jeung anak mun dijual teu kebeuli ceuk akhir terjadi 5 sekaligus paeh tahun hareup cenah mal daek jadi panitia lah kajian teu ngadar daging ge ceuk kudu ngaganti kieu mah tuh tah ya eta wajib ganti sawarahkeun sabaraha panitia napan lainnya bae meureun oh cenah aya meureun bangsa 10-an mah nah eta nu hijina 2 juta berarti 5 10 juta 10 juta bagi 5 sabaraha 2 juta ceuknya ada. Oh 4 juta sih betul. Bodoh-bodoh tinggi tuh. Berarti kan 2 juta tak ikut ringan ceukna. Nya gantina mah babaring ke we cenah mun menang daging korban dijual. Masyaallah. Ya. Andai kata jadi panitia kurban lain atla pahala lazimah wa yasariya ngan sanajan aya kaulna mun teu lalawara mun teu
tapi lamun lalawara mah wajib ganti belikeun sagede kitu deh. Masya Allah kan ya dek ulah lalawara si pinclang teh si paeh makomo maksudna lazimahu zabuhu hafi hadzal waqti teh dina taun eta keneh teu meunang diengkekeun ka taun hareup. Lamun teh ama Ki Zaid boga embe dinazarkeun embena jelas eta kemudian kumanehanana teh teu dipencit dina taun eta engke bae jang taun hareup deui padahal mah geus manjing korban kemudian di tengah-tengah tahun eta teh paeh embe teh padahal mah teu lalawora tetep wajib ganti bedana kitu. Ya Allah ya Rabb ya iyalah teu meunang lalawora tadi teh lamun embe kuari geus dinazarkeun geus leungit milik ana leungit milik teh teu meunang dijual belikeun ku manehanana sebab eta embe lamun geus dinazarkeun teh milikna pindah kuari mah aya bahasa lillah bahasa Arab geus milik Allah atuh ku Allah teh kuari disalurkeun jang pemilik korban saha nu utama fuqara wal masakin pindah embe milikna kuari jadi milik fuqara jeung masakin tuh ya teu meunang dijual beulikeun di mana geus dinazarkeun mun rusak tanpa lalawara teu wajib ganti tapi lamun dirusak ku batur atawa nyana lalawara wajib ngagantian hewan eta. Allah wa in nazara fi zimmatihi lamun manehana nazar de korban tapi dina tanggunganana jadi berarti kan encan aya embena mangan di jero hate doang aing taun ieu nazar de korban encan aya embena aya kan jelema teh taun ieu de korban aing nazar aing encan meuli can aya embena tapi di jero hate ai tadi mah kan geus ngajogrog embena aya ngajogrog embena aya atawa sapina aya ieu mah henteu ieu mah di jero hate we aing nazar de korban tuh kan nazar de korban di jero hate doang encan dikedalkeun di jero hate bae bari ngalamun nazar aing de korban jero hate henteu diucapkeun di dieu datanglah ke bulan haji apakah wajib janata atuh henteu ngomong teh naon henteu jero hate doang mah pokok jelema deuk tahajud da eta mah jero hate tahajud aing nazar tah jero hate doang ai brak boro-boro tahajud subuh ge jam 8 kodoan tah ieu tahajud da tak kuat tahajud atuh teh jadi diomongkeun jadi kan ari fikih mah kudu kadenge tahkum bizahir wala tahkum bisarair jadi kakarak jero hate doang mah encan jadi nazar ngan ceuk ahli tasawuf sanajan henteu ceuk ahli fikih mun geus dikertegkeun model kitu engke sok timbul mamalang jero hate ki bete ngomong teh naon lamun anak aing cager dina geuringna aing nazar dek ziarah ka Banten di jero hate doang mah di jero hate atuh teu wajib teh naon eta mah jero hate cager kabeneran dah aju teu darah henteu jadi masalah tacak pikir teu cacat teu naon ngan engke tah kerteg hate nu teu dilaksanakeun teh engke sok aya mamala ima ka dirina wa ima ka budakna deui nu geuring eta teh ceuk ahli ruh ahli ruhani ahli tasawuf kurutag kerteg teh cak pikir mah masalah urang kerteg bae kieu ye lamun dilaing ye ngajual tanah bakal menangna 5 miliar lumayan lah
Segitu cak urang mau gede teh 5 miliar teh cak pengusaha mah teh naon 5 miliar mah tai kuku cak urang mah 5 miliar asana ditangkap paeh moal boga ongkos urang neuleuh gedong di Jakarta wah eta hotel luhur jasa sok ngalamun bae kula kieu berarti si saha nu naekna ka luhur saha nu ngeusianana jaing mah meureun datang ka paeh ge moal dek naon tuh ke hotel kadinya kecuali anu geulis ngajak atuh lain deui eta masalah tah ieu tah mun deal 5 miliar geus teu ngomong teu naon lamun ngomong mah kieu nazar aing lamun deal 5 miliar pembayaranana bulan Syawal aing deuk sedekah 100 juta ka fakir miskin 100 juta 500 juta ka masjid 500 juta deui ka pondok pesantren nu 1 miliar deui ku aing deuk dibangunkeun ka musola-musola nu 1 miliar deui ku aing deuk dibabagikeun ka dulur-dulur atuh sia mah beak kabeh aing deuk naon aing ngalamun deui sial teh mah sugan aing bener sia ngalamun goblok atuh sia mah lamunan kelas kakap insyaallah teu leutik-leutik dalam ngalamun ieu mah lain nazar aing lamun deal 5 miliar 100 juta masjid 100 juta dulur 100 juta fakir miskin diomongkeun wajib nazar ieu mah teu jero hate kieu benyana bari ngarokok ya. Kita nyokot kalkulator deh jadi. Oh iya. Pamajikan nelekeun salah kiai jadi edan. Memeh menang duit jadi geus seserian ti heula. Komo geus boga duit asana ieu kudu kagrogol. Mendingan teu boga duit asana ieu salah kiai jadi kieu. Guys. Kak, tadi seserian ulah yang nyahong geus pokona tunggu tanggal mainna bae geus. Orang geus aya di jero hate. Endek sedekah ka masjid 100 juta, dulur 100 juta, fakir miskin 100 juta lah 5 miliar dicokot 300 juta maka eueuhna naonan. Eueuhna naon ge cak nu barahan. Cak anu pelit mah boro-boro sedekah. Neuleuh teu meunang neuleuh. Kak, cenah menang gusuran. Kalau omong sia, henteu mah neuleuh boro-boro dibere leuleuh teu meunang, kalangkan mah teu meunang dilengkan. Abu budak teh pelit lagi pelit tadi belah dituun pelit. Jadi panjangnya sepit. Ya Allah ya. Sia ta ngomong. Ya Allah ya Rabb. Teu ngomong, guys. Jero hate doang. Masalah wajib henteu. Nazar di jero hate tahkum bi zahir wala tahkum bis sarair. Zahir fikih ba. Ai jero hate batur henteu. Ngan tunggu tanggal mainna. Lamun kunyana henteu dilaksanakeun kerteg-kerteg hate. Nah ieu. Balikan ke mobil. Weh, ngeng puncak. Cipanas. Balik. Woho atuh meuli mobil lagi lain lalagaannya nama. Geus lain merek Kijang deh Gajah. Geus kuda mah geus loba lah mun Gajah bari mah geus. Tah, eta kumaha eta? Kedeng-kedeng rusak mobilna teh. Gedeng-gedeng rusak. Aya ditangkep polisi hese dikaluarkeun. Masya Allah, sogokan aku 2 kali lipat. Padahal mah wauh tak polisi, emang polisi mah kos gitu karakternya. Ieu mah keur carita ieu mah padahal mah wah aja bager tapi barang kuari jadi teu bager. Nah ieu macem-macem lah permasalahan. Ingat kerteg hate. Mantak sok ka dukun jelema teh. Dukun goblok ongko. Cek dukun. Ya dukun goblok galalaga jelema mah tolol. Ieu mah pernah boga
pernah boga cariknya jajan teu iya aya di da rumus-rumusna dek merek kakula kan tatarina dukun mah goblok pisaan bae tah eta lah caritana masalah cek pikir mah tapi kereteg hate teh bakal aya mamala urusan tadi tepat urusan anak kan urusan batin salah henteu ge ngan sok aya balukar sakitu hungkul urang guarindeg salat tahajud dinadarkeun jadi wajib ganjaranna nikah wari di jero hate bae teh dikedalkeun aing nazar tahajud lah penting dinadarkeun tapi teu kedal teu wajib kan biasa bae mah boro-boro tahajud hudang ge henteu isu pentingna henteu deui engke bakal aya ta balukar tina kereteg hate nu dinadarkeun hajud teu jadi padahal mah teu wajib ieu cak pikih mah tapi kereteg eta teh bakalna boga balukarna kumaha dibere teu tertarik tak kuari kata tahajud teu tertarik bae boro-boro ngeunaheun tertarik henteu kan geus hese kan ieu urang ngaji teh tah hayang tertarik ibadah ieu nu mantak urang ngaji ge yeuh kan ieu nu mantak urang ngaji teh balukar tina ngaji teh nu tatadina henteu tertarik berjamaah jadi berjamaah nu tatadina henteu tertarik tahajud jadi tertarik tab eta teh hasil daripada ngaji nu tatadina urang pelit ka pamajikan kuari jadi bager hasil ngaji eta teh hasil ngaji teh kos kitu tah kakak jadi bager amat aing ngaji cek eta teh ka Cilongok ya umur memual kebal di dunia bager teh atuh ka pamajikan dalanan taku aing ku hari deuk dilaksanakeun unggal minggu ka bahkan saminggu 5 kali habek ngaji ka bager jasa pamajikan teh aing kos kieu mah ngaji ka geus ukura pokona mah diizinan ka kadek ngaji horeng nyandung sak pamajikan aing katipu salaki aing mamang tingongor tukang nipu anak lain diizinan datang ka kajen ka kos kieu teu balik-balik ke di Cilongok bae geus kalah atuh alhamdulillah sih geus ditok kitu mah menang 2 tahun teh dibawa anakna ditungtung ka eta anak sa geus lah pokona mah ulah anak saha lain eta ditungtun kitu meuring ngalayeut kitu ya hasil ngaji sia aja kalau masuk kata gaji beneran orang kan nyandung masalah jangan nyandung itu tinggal laksanakan surah kiai tungtung mah kiai bayi-bayi pakai kesedak nakunya pakai kokosen nah ini mah cerita jero hate cabut lamun geus dicabut teu tertarik kada tahajud masyaallah teu tertarik kana salat sunnah eta garana dicabut ku Gusti Allah lain nambahan resep kana ibadah ieu teh dicabut ke aya naon pikir ku urang isi aya naon aing teh baheula maja sanajan carang-carang ge resep tah ka tahajud teh ieu mah resep teh ke aya naon pan meureun dina thariqah mah dahareun coba apa anu haram pakaian coba anu haram apakah ieu naon ieu nu haram-haram terus selidiki ja eueuh kereteg hate nu tadina deuk dinazarkeun nazar teh jadi eta dicabut ku Allah mentek sigare urang lamun dicabut berjamaah ya aing kunaon nya teh tadina mah resep berjamaah teh kuari jadi teu resep berjamaah teh aya naon dicabut ku Gusti Allah teh aya naon tadi diri urang eta tafakuran ku urang atawa urang teu resep tahajud ku ari teh teu resep maca Quran da keur ieu mah aing lumayan maca Quran teh masyaallah ku ari mah ya Allah Quran ge di mana meureun ayeuna teh di deuleuhan ke Quran eueuh terus bade tangan gunyana Quran leungit teh kanyawan kan ku anakna bah lagi cari apa Quran abah Quran iya hilang gak bah kan nama abah dijual dulu kan saya yang jualinnya suruh abah
jangan banyak ngomong ya. Nah, iya dicabut Gusti Allah. Lain nambahan, kan biasanya nambahan. Urang sholawatnya sapoe teh undang 100. Namun geus dibere resep ku Allah, kan Allah nu mere resepna. Jadi 120, 150. Allah kan nu mere resepna, lantaran urang jadi hamba Allah, dibere ka resep Allah. Jadi sapoe teh bisa 300. Eta mah kan ngaranna naik sebab Allah na resepkeun. Naon nu dikertekeun dilaksanakeun, naon nu diucapkeun mah komo. Ieu mah dicabut tadi nama bisa 100 sapoe maca sholawat teh, tapi kuari mah hating. Bahasa hebat hating, hating. Hating teh sama sekali itu. Henteu bae. Urang teh napa kurang aya naon di diri aing keur imah 100 bae mah ieu sholawat teh osok kuari mah henteu sama sekali. Awas aya naon tah. Dicabut kan kalau karesep tang. Waduh, lamun haju keur resep ibadah dicabut nyawa naudzubillah min dzalik. Rugi jasa urang. Tapi lamun urang sakarat keur mejena resep jasa ibadah ka Allah. Nikmat jasa. Berarti keur aya dina ridho Allah. Geus ulah hese-hese jelema na keur resep naon? Keur resep ibadah. Eta teh keur jadi hamba Allah, Allah keur resepkeun. Sebab anu mere resep teh Allah. Geus saha deui nu mere resep jamal aya iwal ti Gusti Allah. Kuari keur meujeuna jauh kana ibadah, keur lain jadi hamba Allah, keur jadi hamba dunia, hamba mobil, hamba dan lain-lain sebagainya. Je aya jelema paeh teh keur bebenean. Bebenean, bahasa baheula atau bebenean? Bebenean jeung awewe langsung nyana ka kota. Ya Allah, ya setengah ustad jalan deui. Ieu karim. Kunaon atuh tengah jalan tabrakan paeh. Eta kan keur kumaha eta? Keur dicabut resepna kana ibadah. Nah, urang beusi kos kitu naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Yun, mandak ka Mekah. Kemudian cilaka maut misalna. Apan keur dibere resep deuk ka pangijin Baitullah, deuk jadi tamu Allah. Aju kuari cilaka. Paeh. Atuh. Geus teh langsung surga. Langsung surga, masya Allah, dek jadi tamu Allah tuh. Kumaca na kieu lamun dek ngaji ka dieu, pan dek ngaji ka dieu mah dek jadi tamu tukang wuduk. Lain deui eta mah tuh. Yawan sia ku aing. Awas, mana langkah-langkah urang dek ka mana? Langkah-langkah urang teh lempengna, jarumna, dek ka mana? Eta Wilazara lamun kizain nazar izibatihi dina tanggungan can dijelaskeun hewan kakarak lillahi alaya udhiyatun aing nazar de korban can aya hewan lila teteh bulanan summa ayana kemudian nangtukeun hewana meuli meureun nyana atawa boga tadina nganta tadina mah can ditangtukeun kuari mah ditangtukeun lazimah wajib dipenci taun eta fa in talifat qablahu baqiya alaihi fil asahi maka lamun rusak sabada dinazarkeun ku manehanana hewan nu ditangtukeun teh tadi memewa ku baqiya alaih maka tetep asal kamanehanana dina naon nu diwajibkeun anak kumanehanana. Nah, tinggal masih panjang kene carita-carita kakarak berjudul seperti eta wa tustaratu wallahu a'lam bissawab.